Salatullahi wa salam ala man uhiya. Sadayana para guru bawa hormat majuna anu salarsana hiji kepengurusan semangat kadua guru semangat ayeuna pengurus guruna mencela-mencele moal maju ayeuna guruna semangat tapi pengurusna teu nyeun surat-surat aja teu mere kabar moal maju maka sim kuring antusias bahasan semangat nah ya guru kudu semangat mana semangatna ka guru-gurunya ka hiji ka guru-guru kabehan pantun bogaan ieu aparelet ngaji ngabogaan tiap malam Kamis baraca supaya hadir semangat ngaji anu aya Iqbal aya Iqbal daya latihan malatakun kalatin atau musa paparma kulokan aya ulah ngaleuh ka kuring doang ayo kasurya pengen ngaleuh ka kuring ya itu tadi kalau ada kena kakak dia sok maca teh eta teh cereuh eta ada ya ini ya kabeh pokona anu aya Iqbal aya anu hiji Latif pokona rek di marek pengajian baca kabeh supaya semangat kana ngaji ulah marek milik doang supaya semangat ngaraja anu boga dalail supaya semangat ngaji eta nah jadi ulah walawara sebab ngumpulkeun ibu-ibu jeung ngumpulkeun bapak-bapak lain berat. Pengajian ibu ngumpulkeun gampang tapi hanyawana ngumpulkeun bapak-bapak. Hareudang, ararese alasanana macam-macam karena syakana eta galaleun deui. Was-wasna supaya wakana wa itu alaika mahabbatan minni wa tusna alaika hibbul bila wal junasa kahubila wal wa kadina wa doa aminan sawa ibul muslimin eta anu kadua supaya ya guru-guru sadayana kieu atuh lamun mung neangan badal apakah mung neangan badal teh emang tuh bisa maca gitunya kieu atuh giliran teu hadir guru awas we saha we nu ngaosna minimal kitu nah aya mandat supaya ke di dieu teh abdi geunah saha we kena gitunya hah jadi kena teu engke beusi aya sangka misalna mani ku batur ulah beusi dianggap batur teh bisa maca beusi kitu kena padahal misalna lain boga sangka kadinya gitu nah urang supaya cerah doang kaduana abdi hayang generasi yang mulai ganti gitu maca karena dina maca format pan ayat tahapannya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Jadi di masyarakat teh jelema teh kabagi tilu, golongan bawah, golongan menengah, golongan atas. Artinya golongan handap, bodoh golongan eta tengah-tengah kana bodoh kaliwat tina tengah diterupi. Sahabat anu kitu. Eta cara-cara bicara oke lain deui. Pan aya bicara anu perlu diteruskeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lamun kieu kudu kitu eta di TK. Itu tata cara baik-baik bicaranya. Jadi engke di budak TK lain deui, di mulungan hormat menyangkeuring urang teh kudu bener. Ragunya teh kenapa bahasa teh? Eta teh engke bahasa eta pijeun di giliran di hormat kena makanya di kalangan anak-anak muda anu alanyar baca kitab supaya tata cara bicara. Nah, eta kitu. Duren, bukan ininya duit tuh. Nah jadi dia ayat tata cara bicara kelas-kelasna. Lamun di MI pajayan geus biasa gitu. Tilu oh, Pak eta mah menyatoin hanya giliran di Pak Ajun tilu-tilukeun neuk Pak Ajun atuh mencori. Jadi aya tingkat-tingkatan ieu teh supaya belajar bicara di depan ieu teh saha anu urang anu di dakwahanana. Walaupun singkat saeutik tapi kena urang bisa ka hati gitu nya. Ka atas sarbasadana. Jadi supaya aya kader. Nah gitu minimal lamun can aya baga
mana guru teu hadir sakitu we SMS hapunten abi moal tiasa hadir supados diaos saha wae sehingga anu nyana kitab teu rasa kecewa ya serta anu nyana kitab teu bae teu dibaca cenah aya Pak Haji buang sorangan tuh baca main Allah guru Pak Haji mah lain mana sehat gitu. Cukup ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana secara besar 19 kota di beberapa sahabat ini sekarang di Bapak Dr. Andes Juanda kilo 100.000 dari jumlahnya 19.680 ini putaran kamarnya. Minat-minatnya di Bapak Ayub 100.000, terus di Masjid Ar-Rahman 100.000, di Bapak Dr. Andes Juanda 100.000, di Bapak 100.000, di Jamaah Masjid Ar-Rahman tadi di keliling 170.000. Jumlahnya 20.211.000 ya. Jumlahnya 20.211.000. Mungkin bapak-bapak lupa seperti ibu format ya biasa ningali setiap putaran terus langsung dikirim tadi terus dikirim ya ibu. Ayah rincian anak oke di nasib tukar dua yaitu rincian per bulan Oktober ya gitu. Mau sakit lagi karena sampai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الله وسلام على من